Aduh, ayeuna mah etalase teh pinuh kitu teu parompong teuing kan tos para rino ieu teu tos laku hiji. Nah ieu cet apian teh aya hiji ya. Perasaan gak ada nu beli, tapi nah ieu gak ada hiji. Kemana nya? Kecurigaan gitu salah kita. Mau dipesakan meureun duitna, nah atuh masukkan pembukuan. Teu jujur ieu mah. Yang Naon kamu teh? Yang kamu sieun teu ku dosa. aduh nyasiun pisan atuh ama ku dosa soalna non dosa mah hese mayarna leung boga hutang gelang tepan aya hitunganana bisa dibayar ai dosa kumaha mayarna atuh Nya atuh dosa mah hese dibayarna kumaha janten tong ada mau dosa kada seueur jujur gitu. naon kamu geus ngomong jujur perasaan mah jujur wae tara selingkuh tara ulin ka mana-mana ama aya wae di imah kamu ge hafal meureun Lain geus kodean teu jujur keneh eta jelema teh. Kieu mah urang siniran we langsung pok-pokeun kode-kode teu ngarti ting pura-pura teu ngarti. rek itu heula nya rek kaharep heula aya perlu paling balik-balik maghrib bae nya jadi pola dibereskan gitu dia we nya Rek mana kamu teh? Rek mancing geus beberengkes kitu. mancing boga duit di mana rek mancing ka rek eta rek aya perlu we heula mancing di mana mesti boga duit anu mancing Lain ayeuna mah chat beuritnya resepeun chat gitu. Emang di dieu kuateun gitu makan chat. Teu aya hiji tuh chat. Kuberit gitu ya teh. lah kapan modal euy tugan we teu nanyakeun aku Alah, bener itu kuberit. Apa kuberit naon? Kuberit gede. Anu buuk nanti berem, terus ngabentuk siga batok, make kaos hidung, celana hidung rawing, make senal capit. Teuingnya beritna teh. Teuingnya di mana? mitna mau jauh urang buka juga batok urang baju hidung celana rawing mitna sok we dah mah sih ngajual cet jangan ngajual cet ukur payu 80.000 cet main gitu kana mancing Tuh nya kalapasannya. Tuh, kamu ngaku matakna geus eta mah duit mah pasti ku kamu. Pasti ku kamu kadi kan. Aman di bawah. Mana di tuh kan? Iya teh nu ladang chat apian sok anger di aku ya dara kamu gitu teh. Kudu pembukuan teh abi nu nulis kan sok ngaku-ngaku maling nu gitu teh apa? hina itu duit kusen dikeun ieu mah duit kusen lain duit cet ye ayeuna mah beuri teh jahat ayeuna mah cek age batu teh batu hampir saparapat ton di dahar tuh anu nu haji nu jang nyieun tapi sok ka mana wae urang mau cek anu mama hidang mancing ieu kamu mah Kan wae lah. Bae enggak ada chat hiji mah. Nu penting salamet we sing bisa mawana.